Kang, punten di mana, Kang? Kabaturan wawu pisan jeung ieu teh babaturan ti leuletik. Ieu ngomongna ieu teh bahwa empang teh kandang hayam naon kandang domba sagala rupa teh nu manehna. Duit kulit dipasihkeun ka si Ayu. Ujang yang digawe keneh teh. Lah bro. Nah, ulah coba-coba ngaku eta nu Ujang. Banget dipamerkeun kos kieu ge. Ujang salah Jang. Lempo ulah teu handap. Tadi lagi handap deui ulah nu hakutu nyarak ku ieu ieu. Saya kira-kira atuh aing keur susah diheureuyan si Ama. Sabar, Kang. Bisa Jang ieu mah aku wae awe batur jadi aku. Aku harta kekayaan si anu maneh. Ya tempat deuleu aing. Tega jelema nu. Ya, punten Kang Aep ieu teh aduh, anak buah tadi percaya malah kieu. Tadi abdi ka Karawang. Sina anu meser kulit ceklan di, ieu duitnya ceklan, limbah Kang naikkeun. Terus ngaku-ngaku ka batur, Aku kumaha? ngaku nu boga nu manehna. Oh. Terus hideng ieu teh. Boga anak buah teh. Iya mah ieu saya. Kang, punten di mana, Kang? Ibu abdi teh ti Kali Oyor Kang. Oh gitu. Lain nama jadi kieu Kang, abdi teh kan geus 3 poe luntang-lantung dengan pagawean katu ka dieu teu meunang. Pas kabeneran tadi teh ngaliwat kadinya naon di gerbang teh di dieu loba limbah ningali teh gitu sugan we teh nama ngalamar pagawean gitu Kang. Oh. Hari nama sugan teh susuganan gitu. Ngawanikeun we ka jero tuang tong da eueuh jelema pas pisan aya ningali amprok pisan jeung ieu. Babaturan itu Kabaturan wawu pisan jeung ieu teh babaturan ti leuletik. Ieu ngomongna ieu teh bahwa empang teh kandang hayam naon kandang domba sagala rupa teh nu manehna. Nya urang mah nya percaya we nya Kang nya da geus dina teh amprok teh ya. Wajar sagala ngomong heueuh arek mere pagawean sabulan 11 juta teh ya gajina. Nya urang mah atuh nya Kang nya. Tuh nya mah ngerakeun kitu Kang, ngerakeun diri era ka uing nah. Untung mah. Itu salah mah kieu, Aep. Masa duit kulit dipasihkeun ka si Ayu. Ai kumaha urusan apa? Kieu kurang mah Jang. Ujang yang digawe keneh teh. Lah bro. Nah, lamun hayang digawe keneh berarti kepercayaan Ujang kudu dijaga. Ya, iya bos teh geus kurang kumaha. Empang, kandang hayam, endogna, domba, sapi, kulit. Kan kabeh coba ngaku eta nu Ujang. Karena ke isu pageto duit bakal kapake teu pararugu. Misal Ujang geus ngaku-ngaku ieu nu Ujang kabeh. Tangke teh aya awewe ieu nu resepkeun. Teh resepkeun ningali duit ke Ujang mah. Tangke teh duit teh kapake. Untungna dicarekan ku bos. Bos ngambek Ujang kaluarkeun teu digawe sok rek kumaha. Anggur deui. Nah Pak, yang saya. Ulah waka pamer. Masih ada Nya teh hideng tadi mah pamer wae. Pamer, ieu pamer. Banget dipamerkeun kos kieu ge. Ampun. Ulah pamer geus. Selaw heula. Ongkona ge gede bohong teh tong dianggarkeun gerasi mah 3 detik gede bohongna we budak teh. Nah, aku mah kago ada yang iya apa mau apa itu ya. Siapa mana atoh aing keur susah kieu digawean. Pisan karunya karunya pisan sia mah ka aing teh. Kumaha aing 3 poe teu da. Berarti lejaanan berarti teh. Iya. Kan pokoknya Pisan boga babaturan teh aing mah. Tapi nya wayahna Ujang ge ulah kos kitu deui. Lamun ka batur ulah kos kitu. apa kurang. Kena lieureun dunungan geus kurang kumanya. Apa kurang awalnya ada uangnya, gaweannya, para aku semua apa ya. Ayah enggak tahu gua. Aku. Tah, kebenaran aya mamang di dieu tah. Mana turuan tuh jauh Ah, kena dah. Mang. Ya, Bang. Assalamualaikum. Tah. Ya aya naon kumpul-kumpul kieu ya ramai ya Allah. Silaturahmi. Ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, uling. Aya naon itu rame-rame teh naon? Lain, Mang. Saya teh ka Karawang. Mun. Bisa dipasrahkeun. Kulit li, anu meuli kulit, ladangan, duitna ceklan. Sedangkan abdi tua ujung ieu si Aa. Khawatir amat. Main beregeun wae acisna teh. Tah.
Dia ngaku-ngaku kasih aja itu nu manehna. Teh hidang tuh jelema kieu, Mang. Sebenarnya usaha itu kagungan ieu teh. Iya, teh hidang. Usaha jang. Anu bos lah. Wah ngaku yang pawel. Ujang salah jang. Lempo urang teh handap. Tadi lagi handap deui urang nu hakutu nyarak ku ieu. Oh biasa yang kebakuan. Ulang ngaheureuyang ke nunggara teh susah jang. Sekira-kira tuh aing keur susah diheureuyaan si ama aing meni harap-harap. Harunya jang. Bisa. Lamun keur pagawean ujang kieu ngomongna padamelan anu batur abdi ge ngiring ka bos. Lamun ujang kersa nya urang ngeureuyah jeung abdi. Sugan aya di tempat Allah urang bebarengan beunghar mah engke. Gitu. Itu kahayang teh Mang jujur we padahal mah nya. Ulang nembak jang. Ayo rasa nembak masih kanyahuan jang. Urang menepona ieu kaya anu kecil ieu. Anu teu teu susah ieu barean urang teh jang. Sabar jang. Sabar. Bisa dia mah aku wae awe batur jadi aku. Aku harta kekayaan si anu maneh. Ya tempat dulu aing. Tega jelema dusun teh. Rasa apa kok? Aing aku. Kayak apa kumaha? Aku jangan tahu. Jelema teh poe dulu dahar coba kumaha dikoen eueuh. Digawean. Aing cuma cekanya ka aing sia mah ngomong dia. Karunya atuh jauh-jauh jang. Lawe. Pasti, tahu. Maaf Ya masalah di Hampura ayeuna nasib aing kumaha teh hidang aing yang digawe sia mah. Oh, ngaku-ngaku anu saha kagungan ieu teh. Berarti jajanan. Ini wajah itu, ayo. Lain aing inget wae ka duit 11 juta teh hidang sia mah aing baru geus apal. 11 juta atuh bayangkeun. Gua sabar lupa. Obat yang lupa sabulan. Enak mah kamu kan ya, Kang. Tapi Hampura moal ai ka dieu. Ieu teh seraja bohong kitu nya punten. Lamun nek naroskeun ulah ka dieu. Naroskeun ka wilayah dieu ti saha ieu teh sanu gadungna ujang salah keneh. Ada ya tanggung jawab. Salah. Soalnya geus berharap besar. Ari uing mah kieu pangarajeng babaturan nya panya arek sakumaha ngasalkeun ge da hade gorengnya babaturan uing mah yang namanya uingnya ridho kan nya di Hampura tah mah kumaha deui sih. Karena ayeuna nasib uing kumaha Pak ayeuna uing da balik uing Bararingung pan pamajikannya diusir wae. Aduhnya Mang tos babawaan teh foto. Coba eta bayangkeun. Ya, ieu teh lain duit ieu jang itu jang baju butut jang. Tahu bututan teh. Ya, wah pulang. Ya kok wah yang nawe usaha Gitu ngomong. Wah pulang ya. Ya. Bohong. Adi dia masa ulah aku ka hiji. Kadua ulah masakan duit anu teu wau. Kudu tahan kena. Era anu ku aep teh lempun kabelas saha. Mana mah duit di aku. Tuh. Apa kebatur ge di aku? Hah? Kok enggak gogo kumaha? Ya betul sih bogo, narimakeun. Emang mana ganteng, tidak ada yang lain selain kamu. Apa guna berkuali Lain tidak berkualitas. Udah miricit. Ya. Itulah sayangnya. Karunya sayangnya. Kayak pasien ongkosnya. Bapaknya. Kali kumaha tanggung jawab nali. Pasien ongkos kayak pasien ongkos. Insya Allah. Pikir lah. Urang doa ke Allah SWT sendiri. Aya ngapa gawena. Anu halal jeung bagian gede. Insya Allah. Urang minta kalau semua pasti. Ya, Allah mengadil. Aku hewa, aku ya. Wan di Hampura tapi lah kitu-kitu deui sih. Wow. Sembarang sama Bila aku harus mencintai. Udah. kan itu ah. Lu wahab enggak jahang. Kira-kira Hampura teh Hampura teh ya. Baik teh kudu ngahampura da kumaha sih kan. Kawin di Hampura deui we kadi ngadon ngaririweuh naon dina teh ah. Coba eta Nanti geus jauh-jauh. beres ya bosnya. Caranya Hampura pae. Teh ulah kali kae deui. Amin. Gitu. Sama baturan ti leuletik. Tah nama berhubung terus maghrib bos. Ya. Sama-sama lah. Ya. Sendiri. Ya. Siap. Bang izin teh lah ya. Ya. Sing